Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari Abah Damang. Alhamdulillah cep kamana wae teh meuni geus asa geus heubulnya. Aduh, borong ngarep-ngarep Abah teh. Abdi biasa we Bah kumanya. Lah kumaha kitu? Nya adi mah seueur pisan pangabut tuh. Ieu nya bita pangdi jarang Abah punten kasadayana caranya Abah teh. Emut kasadayana. Mangga urang lajengkeun we kana dongengan engal ye judulna teh nyaeta pipilih menang nu leuwih keceblak menang ge nu pecak itu gitunya. Kacaritakeun di hiji kampung aya sudagar beunghar. Nu disebutkeun beunghar teh atuh sawahna upluk-aplak kebonnya nya kitu deui. Muning mah doma, eme, hayam, sasatoan sagala dikukut eta ku sudagar beunghar teh. Nya kitu deui pagawena loba pisan. Sabab kawentar eta sudagar teh kacida beungharna jeung berehan deui. Eta sudagar teh boga anak awewe harita teh geus nincak remaja putri. Cek eta sudagar mati-mati kaula boga minantu teh hayang ka tukang nyaeta gawe. Carana tiap-tiap aya jajaka anu datang ka eta sudagar rek ngalamar putri na sudagar teh sok dicoba ku sudagar teh. Nyaeta ku cara jalan sasalaman di mana-mana ngagergel cenah eta leungeuna atawa dampa leungeuna pasti eta teh getol atanapi daek ngalaksanakeun kana pagawean anu sakumaha dipikahayang ku eta sudagar. Loba eta oge nyaeta pamuda-pamuda anu daratang tapi henteu kapake ku sudagar teh. Sabab loba oge cenab jajaka atanapi pamuda teh leungeuna lalemes. Atuh kadenge nyaeta ku hiji jajaka memang kasep eta jajaka teh jangkung leutik mun ditingali ditilik tina ti gigir leungik dipandang ti tukang oge eta teh lenyang. Boga kulit pakulitan nyaeta anu kasebut koneng umyang. Pantes ngan eta hanyakal pemuda teh lolong. Tara tinggalin nyaeta ti kacapanon anu rupana hideung pikeun nutupan kana lolong-lolongna lolong bonconong. Tapi anehna lamun tengah peuting atawa peuting eta bisa ningali. Dina waktu harita eta jajaka teh nyaeta rek nyoba sugan we aya jodona nyaeta meunangkeun ka anakna eta sudagar anu kacida beungharna teh. Harita teh kabeneran malam minggu timimiti waktu asar oge eta pemuda teh nyaeta geus bebersih. Sabab drek nyata ngahajak rek nganjang ka Nyi Mojang eta sudagar beunghar. Asalila nungguan timimiti asar nepi kareup magrib teh. Caritauna eta tuluy init ngajugjug ka eta kampung sudagar beunghar. Harita teh wanci magrib kabeneran aya warung eta warung loba jalma-jalma nuker bararang dahar di eta warung. Tuluy we nyamperkeun eta pemuda teh ka hiji warung. Tuluy manehna menta supaya di ladangan eta kopi we Bu. Oh kopi cep ceuk eta tukang warung teh. Ya gitu kopi disok diasongkeun ke tukang warung teh ka eta pemuda sanu satuluyna barang dahar jeung nu sejen. Naon ningali kana eta dahareun rupa-rupa. Sanggeus kitu katingali yen waktu teh geus reup-reupan tadina nyaeta tina waktu magrib teh geus nyarelek kana waktu isya.
ngareret eta pemuda teh karena goreng ketan. Bu cenah eta we goreng ketan tah bisa keret dibungkusan we dibungkus cenah. Dibungkusan we tah ku tukang warung teh. Etang we bu sabarahaeun. Atuh satuluyna eta tukang warung teh ngitung nyaeta sakumaha nu didahar ku eta pemuda. Sanggeus babayar eta pemuda teh ngaleos atuh da teu birek. Ngajugjug nyaeta ka imahna Sudagar Beunghar teh. Atuh ti kajauhan keneh oge geus katempo yen eta Sudagar Beunghar teh wanci sabada Isa teh geus aya nyaeta di teras bari diuk dina kursi goyang anu dihareupeunana eta meja pinuh ku rupa-rupa kadaharan. Anu satuluyna eta pemuda teh puluk salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ceuk eta Sudagar Beunghar teh. Aduh mangga mah kasep ka dieu kalebet. Atuh satuluyna eta pemuda teh ungah nyata ka teras teh sabab geus aya pangakuan ti Sudagar teh. Anu satuluyna eta Sudagar Beunghar teh sakumaha biasa sok ngasongkeun nyaeta dampaleungeun. Atunya kitu eta pemuda geus apal waktu jalan tadi ka tempat eta teh nyaeta ketan anu meunang meuli ti warung teh dipake ngagosok karena dampaleungeun. Barang patarema leungeunna eta pemuda jeung Sudagar Beunghar teh atuh nyakakak eta Sudagar teh. Ieu pisan piminantueun ama teh. Aduh gelis ka dia ya gerak. Atuh minangkata mah eta budak parawan atawa budak Sudagar nu aya di jero imah nu jeung indungna nyata kulantaran ngadenge paguneman atarapi carita eta nu jadi bapana. Atuh eta putri Sudagar teh norojol nyata ka teras. Yah iya gerak gelis ka dia ya tinggal digerak. Aduh iya piminantu nama teh. Atuh eta si putri Sudagar teh nak nyamperkeun ka eta ramana teh. Nya kitu deui eta putri teh ningali kana dedeg pangadeg eta cocok cenah minangkata mah keur nu jadi salaki. Anu satuluyna ditarima sakumaha biasa tah beta oge anakna oge da kumaha. Cek nu jadi bapana di mana-mana geus aya pilihan ti nu jadi bapana yen kudu ditarima kitu maksudna. Anu satuluyna ge ya sabenerna mah cek eta Sudagar ka pemuda teh ye amah teu hayang rongkah kumaha bawa na mama loba harta banda teu hayang tapi hayang mama mah nyaeta hayang ngalanjutkeun atawa neruskeun pagawean nama sabab harta banda ama moal beak ku 7 turunan kitu cek eta Sudagar teh. Gancangna carita atuh bewara kabalarea yen eta Sudagar Beunghar rek ngawinkeun anakna ka eta pemuda teh. Anu satuluyna pagawe na teh nyata sasadiaan pikeun nyata ngawinkeun eta anak Sudagar teh. Gancangna carita kawin weh minangkata mah eta dikawinkeun ka pemuda teh. Anu saterusna dina waktu geus lila taeta waktu eta teh kabeneran nyata panen nyata di sawah Ngawuluku. Nyaritakeun yen isukan teh mama rek nyoba cenah kahidep kaminantuna teh nya dayeuna cenah geus lila papanganten teh. Ta isukan mah cenah nyoba supaya minangkata mah digawe di sawah nyata pikeun Ngawuluk.
Atuh isuk-isuk na keneh geus init eta pemuda teh dibarengan nyata ku pagawe-pagawe na ka sawah nyata oge nungtun muning kalawan mawa garu anu maksudna nyata supaya ngawuluku teh ayeuna mah cenah ku minantu eta Sudagar. Anehna eta minantu Sudagar teh boh kacai kamana wae oge tara tinggalin tina kaca panon anu hideung teh sabab lamun eta kaca panon dibuka jadi henteu awas paningalina. Gancangna carita prakwe eta pemuda teh bari jeung make pakaian teh lain seperti nu sejen nu digawe di sawah. Baju bodas, celana bodas, panjang bodas, tuluy minangkata mah migawe kana eta ngawuluku teh. Barang diasongkeun pecut ka eta pemuda dijebret nepi dipecutkeun ka eta muning yo kurudug we atuh. Eta muning teh nyaeta maju gancang pisan bari sagala didupak. Atuh minangkata mah boborot atuh sakabeh eta carolohok pagawe-pagawe nu biasa di eta Sudagar teh ya. Carolohok ningali kitu mah cenah teh kumaha teh kumaha teh. Cing cenah pegatan kayaknya. Atuh menangga ramai saanu areureuun eta nu maracu teh megatan eta muning sabab muning teh minangkata mah ngabret ka mana we da kulantaran nyata ditumpakan ku teu biasa teh ya. Teu da iraha eta pemuda teh make nyekel atawa make ngawuluku da lain pakna atawa lain pagaweanan digawe di sawah. Anu satuluina atuh sok cenah cokot tah kanu biasa we teh mina cek eta Sudagar teh dikomando yen supaya dicokot eta muning teh garuna nyata dicokot ku nu biasa magawe teh ya. Anu satuluina eta pemuda teh bawa cenah kacai tuh dibawa kacai di sibeungetan nya harita teh barang dibuka kaca panonna. Jadi tingali teh yen eta pemuda teh nu sabenerna mah nyata henteu teu ningali atawa lolong teh nu disebut lolong bonconong nya. Anu satuluina najan kumaha bae oge da geus aya kanya keun bae cenah atuh entong make eta tong jadi ku urusan keun we kumaha mama ceuk eta Sudagar teh pek teh taruruskeun pagawean mah di sawah mah ka eta para pagawe teh. Anu satuluina eta Sudagar teh mulang kalawan mawa eta pemuda ka imah diberesihan sakumaha mistina. Oke pangdina masalah eta nu jadi budakna geus aya kanya geus aya kadeudeuh bogoh ka eta pemuda teh da aya dina masalah rupa kacida kasepna eta pemuda teh. Tak kitu panginten dina masalah ieu mah dongeng namina oge nya. Mugi-mugi na disebatkeun di nya teh aya bagja teteulat atanapi pipilih meunang nu leuwih koceplak meunangkeun nu pecak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.